Tahukah enggak kalian, saat ini saya sedang berada di mana? Ya, saat ini ada di wilayah utara ya. Kita nyari jajanan dulu. Tuh ada yang doang kita samperin. Suasana libur sekolah masih terang. Assalamualaikum, Mang. Aduh, salah naon. Halo, cilok campur maknyos. Sehat, Mang? Sehat, alhamdulillah. Masih libur sekolahnya? Masih, Pak. Oh, ya. Kali cilok namang. Mangga. Oh, eta aya sabaraha rupa aya nu puntennya. Mangga. Eta isian ayam. Oh, iya teh ya pentul naon nu kieu dieu. Eta isi gaji, Pak. Aduh, Cirian. kreatif di ciriannya. Nu alit mah cina eta. Sarua gaji, Pak. Beda 500-an gopean bae. Oh, gopean anu ageng sabaraha? Ageng 1000. Cilok maknyus. Coba ya berarti 1000 eta mah nya. 1000 nah. Rasa ayam lebetna ayam anu 500-an mah ya jando merenya. Ya. Jando. Tekstur cilokna lembut, rasana gurih. Aslina mah ngeunah, Mang. Ngeunah. Alhamdulillah. Panas ngebul tuh. Aya kan tuh ngabarorongnya. Orang dia mah tos arap baleunnya, urang kan tebih, Mang, di Kadipaten ieu teh. Hoyong nu ayam Mang, 5.000 lah nyobaanna. Ieu teh lokasi teh di mana teh? Ya di Panongan, Pak. Di desa Panongannya. Biasa keliling ke mana wae? Ke Panongan, ke Bagung, ke Jatiwangi. Asli dari mana asli? Asli mana? Asli nama Jawa, Pak. Asli Jawa gitu. Oh. Kan tinggal di Majalengka gitu. Istri orang Majalengka. Majikan orang Majalengka. Terus seberapa tahun nih dia? Tos genep tahun, Pak. Terus genep tahunnya. Biasa keliling ke sekolahan ulahnya. Sekolahna asuh. Sekolahna liburnya, cing urang tutupan. Ieu nawarkeun nanti kumaha Mang biar bisa batur mah tetot-tetotan ieu kumaha nawarkeun ieu? Ieu mah kayak tetot-tetot ieu, Pak, aya. Oh, aya ieu komplit jadinya. Aduh, tetot-tetot pintu klaksonnya. Carilok, cilok. Teh sekolah naon itu emang itu? Eta. Oh, itu MTS Panongannya. Barudak teh manggil teh si Mamang naon itu terkenal nanti teh. Mamang Cilok we. Mamang Cilok. Oh. Iya, soalnya iya. Hah? Ya es, Pak, es cappuccino. Kreatif ya. Bener, Bang, kreatif. Mangga sok, mangga ngaborong cilok tuh. Boleh murah gopean aya anu isi ayam isi jando, cilok dan es ya. Oh ini tambahnya cilok tambah es. Berarti mau jajan cilok bonus es sebenarnya.